ulah dipajar ilmu sihir teh urang lamun nyaritakeun dina tafsir jagang ke sakedeung deui nyaritakeun tentang Firaun jeung Kangjeng Nabi Musa alaihis salam paneta teh tukang sihir anu ngamodif tambang jadi orai dadung jadi orai ngadu jeung Kangjeng Nabi Musa tongkatna jadi orai sihir peluh jeung mujizat ieu mah keur carita bahwa sihir teh aya peluh teh aya ulah dipajar ente mun teu percaya buktikeun coba kuari tuh ka Sukabumi di mana kana tuh emang sia masuk meuli meureun nyaho kan berarti ya bener jarang sebar duit gara ayah teh urang lamun deuk meuli sihir deuk beli teluk baheula mah kudu ka Sukabumi kuari mah ambalaya di Sukabumi na geus ka urang lamun deuk ngeluh baheula mah kudu ka sisi laut teu kudu ka Cianjur teu kudu ka Sukabumi teu kudu ka Ciamis Pangandaran teu kudu asal sisi laut teluh ambalaya urang lamun ningali ka ditu ka Pangandaran hehe teh tukang teluh malulu terus urang ka dieu tah Garut pameungpeuk ka ditu teluh malulu lain lalagaan demantak eta Syekh Abdul Muhi ku Gusti Allah ditetepkeun di pamijahan awalna pan ka Garut heula awalna ka Garut pameungpeuk laut kidul didinya cicing tidinya direspon ku Gusti Allah berangkat deui terus ke belah wetan tidinya teh direspon keneh ku Gusti Allah kunaon lantaran tukang teluhna tidak sedahsyat tukang teluh nu aya di pamijahan ieu emang kumaha kitu marukanana eta teh wali ditetepkeun di dinya wali ditetepkeun di dinya teh deuk dingeunah-ngeunah cara kiai nu kuari aya ngeunah barang jrek di dinya teh jelema narurut ngariung cau ambon sok boga gede kieu teu kiai oplot apa kitu mah kakara kae nu harewasan bae ngomong kiai teh mah anu aneh teh kiai kitu geus harareudang ye teh can jadi kiai atuh kos kitu mah DPR teh mah kos kitu mah nu hayang ngeunah mah bupati DPR gubernur eta carita ngarareunah kiai mah ulah caritakeun geuleuh salila hirup Kangjeng Nabi memperjuangkeun agama datang ke perang jadi ulah ngahayalkeun haju kuari hayang boga motor Mio ti Mio Avanza ti Avanza naon gara tuh ti Fortuner atuh sia mah tarolol kabeh berarti perjuanganna mana jadi kiai si kos kitu urang lamun nyaritakeun ku hari deuleu kiai sosok kiai teh hararebat jasa deuleu bajuna hebat lain ulah ai geus bisa mah masalah deuleu sorbana hebat deuleu kendaraana hebat deuleu sendalna luar biasa mun ku urang ditingali sendalna masyaallah baheula mah bakiak baheula mah kelom baheula mah gamparan naik sendal lili naik deui sendal Adidas naik deui sendal Loto naik deui kuari atuh kiai anu make sendal harga 9 juta nanaonan teh si kiai tak kuyai masalah heulanan keur carita ai geus bisa mah tapi urang leluhur urang Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz nu geus diangkat jadi kutubul aulia sapopoena carang make sendal ditanya kunaon cara make sendal isin ieu suku bakal dikajero kuburankeun mun dipakaian sendal nu bagus besi ditanya ke ku malaikat naon maksudna make sendal bagus naon maksudna make sendal teh besi salah maksud kula cek Tuan Syekh Abdul Qadir daripada besi salah maning teu make sendal
di urang mah beda merek doang terjadi merek doang beda merek bong aing mah teu gengsi teu mah wow kurang hebat atuh ge penghormatanna kurang hebat kayak lamun diondang amplopna leutik lawan teh kiai nya tek ku telu teh kiai waktu beres artinya masalah geus bisa mah yeuh keur carita kutubul aulia seperti kos itu da izin rasa nailah sihir eta sarfus syai'an wajihihi eta walugot tetapi sihir anu biasa dicaritakeun dina kitab Fawaidul Makiyah dicaritakeun tidak berbagai tafsir-tafsir nyaritakeun tentang sihir. Oh, sloba nu jelas sihir teh aya. Kumaha? Muzawalatun nufusil khabithah li af'alin wa aqwalin yutarattabu 'alaiha umurun khariqatun lil 'ada. Cokot ku urang jarum, cokot ku urang benang, cokot ku urang memerang awi, cokot endog puputihna bae beubereumna dahar. Sesok aja seserian heran teu meunang dahar burung dukun ge tu dahar sarua sukeun ka dieu eta ngaranu endek di teluhna saha apesna jam sabaraha pula siapkeun tengah peuting seuk misalna babacaanana dengekeun gusianya jatuh aya jeung dina kitabna du kumaha di palentin neluh satu sak jeung kiai mah dek neluh ge jababarieun jeung aya kitabna jieu bantet teu anti jeung kiai gen neluh ai daek ka neraka mah gitu maksudna baca uyut nu aya di tangkal Golkar sharing siapa tuh telu keur carita ayalah babacaan-babacaanna fet yukeun seuk teudeun di dinya mana arahkeun ka imahna mulai dibacakeun ulah napas set kudu di tengah sawah tengah huma ulah kadeulean ku sasaha sebab jurig kaganggu mun aya jelema jadi jana kudu babarengan jeung jurig mulai datanglah kanu dituju plek aduh kunaon Mbak coba ieu nyeri amat coba nyeri kerokan deh udah pindah ka dieu aduh ka ceuli oh pameureun teh mah kaasupan cai lain kaasupan cai ada kieu aduh tarang di dieu kunaon Pak aya meuli Fortuner ieu wah Bapak edan ye mulai berubah wajahna jadi berubah kulitna jadi berubah pemikiranna jadi berubah etalah teluh mulai melalui pagawean melalui ucapan anu enggeus dikemas ku bangsa perdukunan maka ketika nyampe terjadilah perubahan jelema nu diteluhna datang urang ka Sukabumi Assalamualaikum Ki Haji di Sukabumi Ki Haji aya naon ti mana ye abdi ti Cikupa emang aya naon gitu ya kade kieu Pak Haji abdi dagang tadina maju dagang naon teh sendal aju kumaha tuh kabelah dieuna waduh eta teu laku-laku gara-gara aya tetangga teh dagang deui sendal dieu kanyana bae ceng ulah diantepkeun kos kitu
atuh ulah diantepkeun ceng boh lamun nu kitu diantepkeun itu cilaka ceng sama gampang nu kos kitu mah ceng maksudna aceng ka dieu endek minta tulung kan lah cak Abah Haji mamaningan dipaehan bae nu kos kitu tanggung aya ge ribet mah engkena kitu deui bener mending dipaehan bae atuh maningan paehan Bang bau budak ngaluhian malaikat eta dukun keur carita nah ayo guys nah iya tah harga-hargana lamun 2 poe langsung paeh hargana sakitu tah lamun rada lambat saminggu 2 minggu tah ieu lamun dilambatkeun ke muriang kena beak heula kabeh kena kandas mungkin 3 bulan 4 bulan kena bulan tanu ieu dek pilih nu mana ceng ayo lah cak Abah Haji mah mendingan nu sakaligus bae geus tah mah spesial tah mah spesial ambo geus tah bae guys bener ceng ayo dosa mah tanggung jawab aja nih ban gitu amat iya Abah Haji mah ngajalanan doang cak urang ciku babarengan bae tuh dosana bah kos kitulah sihir jadi ieu mah caritana aya lah sihir yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a dina Al-Quran dimodif ku ahli sihir di zaman Fir'aun ketika persatuan jeung Kangjeng Nabi Musa maka eta tambang jadi orai dadung jadi orai annaha tas'a masya Allah gitulah datang kakuari terus bae aya di Amerika nu panggedena sihir mah di Belanda sihir anu pohara mah di Inggris di Jerman yo ahli-ahli sihir kelas kakap mah di ditu sarua mah maka aya pertarungan sihir setiap per tahun emang pertarungan sihir itu sarua mah ieu sihir Indonesia mah termasuk sihir leutik encan sakumaha nu paling hebat sihir di Amerika ngadu jeung India ngadu jeung Pakistan ieu sihir kelas internasional jehe emang kumaha gitu di Amerika wah di Amerika mah teu wauheun ka Quran wauheun ka sihir Inggris sihir Prancis sihir luar biasa satu ketika aya nu berangkat ke Amerika datang ke New York di ditu teh aya hiji nini asli orang Amerika begitu di deuleu sosokna teh putih keur mah kulitna putih serba putih segala rupana nanya ka tamu nu urang Indonesia nyana teh lamun cek bahasa urang mah you mana di Indonesia Indonesia mah mana makan urang Bekasi ti Bekasina kadinya tah eta imana dinya aya di perumahan Raffles di dinya teh kan aya tah imah maneh ngarep nyetan kan kageteun kan nya ku nyawa kos itu digeus kadele ku nini di dieu tah eta di Amerika Masya Allah lamun maneh teu nurutkan ini terjadilah bakalna sepulang di dia bakal eta tahun berikutnya bakal eta tahun berikutnya bakal kos kitu iyalah kejadian nu bakal terjadi kaum maneh tetapi lamun maneh bisa mengantisipasinya dengan cara nah ye bisa terjadi eta dukun di Amerika datang ke kos kitu dukun di orang mah sapira kieu doang dukun di orang mah mana di Cikupa aja bener ngarep ngaler aja ngaler kuari mah ngidul keur ieu mah ngaler kasalahan ta dukun parah keur ieu mah tetep ngaler aja dipindahkeun ku bapak mana ngidul bener bener ku lagi inget keneh ya bae takal balingbing ya balingbing asanan tak keri nama ayah kuari mah meureun geus diganti ku buahnya buah lain buah asalna tangkal asemnya ji asalna ja teu aya lah aya tangkal nu leutik teh dihareup naon teh tangkal nu leutik dihareup teh mah tangkal kembang eta tangkal kembang maksud mbah ge
mbah ge maksudna kembang maksudna dukun can gitu tah payah melaku tah dukun kos gitu mah naon ieu ka dia ieu pugu kula nanya wewe di mana nanyana di dinya di Citra aju di Ciduat ti ditu da lalaki kudu di Ciduat mun can mamawa samping ka imah sia ye ulah disebutkeun embah geus pokona mah tah awe kos kitu mah kurang ngajar meureun abah mah mun ngadenge kos kitu teh teu resep jasa abah mah teu resep abah mah geus sudah diantepkeun ngaranna sangaran ngaran saha engke bae sabaraha duit lah tah mah geus gampang pokona mah ngaranna saha urusan ka dituna tah bisa dikredit masalah geus kredit dukun bloon asa ngadenge Bank BRI aing mah ngadenge nah eta kos kitu tah geus ngaranna saha ngaranna anu geus tungguan di mah tungguan pokona mah geus ulah disebutkeun mbah lamun teu mamawa samping jeung sempak bener bae waduh epen mana epen iya lihat Effendi nyana kali itu ya Allah iya sih dateng karena barang datang teh ya siasa ajak mana teh aku lah ya kekasih Epen tidak ada yang terganteng di dunia kecuali dia anak ibu aja tekasep tapi bu kula bogoh jasa cek kula mau kasep jasanya anak kedadelan sia kumaha eta hideung apa putih putih hidung tetep bu putih dedelan sia emang kumaha itu kadeleuna beuh kasep jasa asana Al Pacino ge eleh amboh budak teh eta teh sihir jadi kadeleuna kasep bae pugu ku garaha saya sagerhana tah mah sebenarnya mah kadeleuna kasep bae ya Allah eta sihir tugas kitu gara bagian percintaan bagian perdagangan bagian dan lain sebagainya kumaha pamentana sihir aya andai kata Ki Umar disihir ku Ki Zaid ieu mah deuk nyaritakeun lain nyaritakeun hukum sihirna aya sihir teh madak Abah Haji Khairun mah baheula nyawan jasa lempang tuh tiditu tuh mana ti ledug kacilongo ka dieu atawa ka ditu Karawasem atawa ka ditu ka kitu Jawaringan eta Ki Hairun terus lempang ka belah ditu nyana ka mana ka Serang Citi kitu naon ngaran-ngaran Citras eta Ki Hairun lalakonna nyana masal aya ka ambe bae kieu anu boga teluh di lembur ieu kanyawan ku jana mah di deulean gerokeun gade piceun da ilmu telusuk ya ieu mah nya kula boga telu piceun iya tunda tahu di piceun sia langsung aju teu ngaku piceun ilmu juri ka mah kana rakas ya kiai atuh banyak kudu boga telu sia teu percaya sia boga telu ya teu percaya ka Abah Haji coba buktikan des ya kadi cekel keluar getih sabulu-bulu ngaku sia bah ditapani sia eta teh aambean lain teluh mah hangru ka ambeun murang lamun ti doyong ka gelam aya hangru teh di gelam aya teh di gelam cilongok mas sengit ka ambeun mengkol katerep diterep aya tah aya diterep di leletikan malah leletikan orang terus kali itu waru teu katekan aya mah aya teu katekan terus di Pasir Gadung aya deui ka ambe tah hangru di dinya terus ka Cikupa aya deui ngan teu pati parah di Cikupa belok kurang ke Bojong gak ditu aya tah ka ambe ngan tetep teu katararaekan di dinya terus ka ambe teluh teh ka ambe iman deuk lain deuk nyaritakeun ilmu teluh nya ngan deuk nyaritakeun hukum jelema nu dibunuh ku ilmu sihir ku ilmu teluh tah kumaha hukum eta tetep
bae bunuh deui kajen kumaha ge. Oh jelema beuteung nu gede. Oh bawa ke rumah sakit. Oh di ronsen penyakitan bodoh tah dokter. Ugu beuteung nu gede cek penyakitan. Ieu dokter ku ieu dokter. Tidak ada penyakit dah. Cek adanya mulus. Ini perut saya gede. Ya nggak tahu lah pokoknya ini penyakit. Scanning. Aju kuari nu dibotakan teh naon ngaranna? Kemo. Tetep banyak kita. Tapi beuteung gede. Bawalah ka imah. Dahar mah ngeunah ieu nu kena tuluh mah. Dahar mah biasa boh tuh ngelehkeun urang. Biasa mulai malalentu sagede kieu. Kala luar getih, kala luar hewan. Eta telu sama segitu. Kala luar, kadang-kadang kala luar itu segala non garang-garana bayombong kala udah sak makos gitu. Eta teh urang ngeulina apa iya apa henteu apa iya bener. Sihir teh kos gitu. Jadi lain bohong aya berbagai kelas. Nah ieu mah terbunuh. Ci umat terbunuh melalui ilmu sihir wayas betul qatlu bisihri tetap bunuh deui bisihri ku ilmu sihir andai kata Ki Zaid nyihir ngeluh ci umat paeh bunuh deui cuman untuk bahwa menjelaskan bahwa Zaid eta adalah tukang teluh atau teluh nyihir ieu mah teu perlu saksi sebab saksi moal anu nyaho. Ieu mah bi iqrarin dengan pengakuan pribadi. Ya engke ku polisi bisa ku polisi mah jempolna tah. Digencet make kitu kursi. Akun deh. Aku siap bahasa anyar. Ngaku atuh aing teh keburu ngaku jadi gencet kieu. Bawa tadi atuh siapa tadi gencet teh ngaku jinganan. Teu daek ngaku kuat dia. Setrum. Kelek na setrum. Kelek teh getek. Setrum. Terus kabelah di setrum. Aja aku untuk bahasanya bener kula telah melakukan telu di mana sih aku sia sorangan apa nang meli di mana melina jadi itu di Sukabumi baraduit melina baraduit sisa baraduit melina itu maksudnya nek naon polisi bagi dua aja ngaing polisi mah tolol nyetrum ongko bagi dua ongko ya cerita kayak wah bisa dengan polisi mah cara polisi namun geus ngaku bener berarti tinggal nyana dibunuh kembali la bibainatin lain ku saksi sahanu bisa nyaksian bahwa nyana lu ja kudu saksi dage lain sekedar kitu-kitu kudu wah bener karena ilmu jeung teluh nu di kitu kirim teluh naon ngaranna walau syahida wallahu